Meni gelis kitu euy. Target ieu aing teu sia-sia aing kabeh dieu teh atuh mempenuh kitu mah. Goda ah. Sigan we milik urang euy. Neng. Iya. Bade ka mana atuh teh? Bade nyeuseum. Oh, bade nyeuseum. Neng seorang dieu. Mohon, itu di ditu. Oh, di ditu? Mohon. Meni geulis euy. Naon ah? Bias kenalan teu? Wios. Wios? Wios. Sareng saha? Abi Najila. Oh, Neng Najila. Nepangkeun abdi teh Dede Jiwang Senglek anu kasep ganteng teh ya, Neng. Neng. Wios anu teu kabumi. Wios, tapi abi bade nyeuseum. Oh. Berarti teu tiasa ayeuna? Teu tiasa paling teh sonten, Wios. Sonten? Mohon. Sonten teh tabuh sabaraha, Neng? Tabuh. Parahnya tabuh 5 tiasa. Ya mah bade tabuh 5, tabuh 6, tabuh 7, salamina ge tiasa, Neng. Mungkin, Neng. Kumaha? Tuh aing sok grogi. Nyarios naon deui ya aing. Aduh, sok grogi, Neng. Ya. Aduh, tabuh sabaraha? Sonten? Sonten. Meni teu tiasa ayeuna atuh, Neng. Tiasa abi ge bade nyeuseum. Oh, gitu. Tapi wios teh amang. Wios. 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 Teu acan eta gaduh gitu. Oh, teu acan. Teu acan? Abi mah ulaheun ku Rama abi. Ulaheun bobogohan. Atuh kumaha ke amang? Tiasa? Teu naon? Tiasa. Ah, gampil. Ke kuah digoda. Mohon, Si bapak mah supaya diizinan orang teh Neng. Tang ke si Neng ke mah teu kedanya deui ka kali, ka cai. Ke mah cuang meser mesin cuci. Oh, ya bener ah. Ih, Neng. Atuh ayeuna ka mana heula nya? Ka mananya? Abi bade mun euy heula we atuh abi bade nyeuseum heula. Oh, atuh. Ke ka ditu nya. Bumina paling mana ih? Itu Palebah Tonggo taroskeun we. Taroskeun Neng Najila gitu nya. Mohon, da bumina ge ngan hiji-hijina di. Oh, mau hiji-hijina. Atuh tiisen kitu mah. Mohon atuh. Atuh bade kacaya mah. Manganya ah. Mohon, mangga. Neng. Dipayun ah. Mohon. Aing balik heula. Aing ka dieu deui. Anjir teh. Jodoh. Atuh ka dipareuman sia teh. Dede Jiwang teh anu kasep ganteng teh kumaha atuh seganteng dia pas dipayeuan. Neng teh cai Neng. Tos ieu. Bapak rek angkat telanya. Ka mana? Eta aya periogi sekedap. Oh, mohon atuh, Pak. Hati-hati Nengnya. Mohon. Rasanya ini tinu penampilan nama kasep dengan unik. Nah aku ayahnya laki nu kitu. Tinu kumaha eta teh. Oh, nola atuh mah motor teh. Oh, seserepet wae. Ah. Naon? Naon saya teh kos preman. Sing balik bawa motor. Ya. Di dia mah geus arapaleun. Urang mah berkuasa. Aing berkuasa nyilakakeun batur eta teh. Hehehe. Ya. Boga kawani naon sih wani ka aing ya? Bener teh jak ribut. Kagok nu kieu mah. Teu neulah tato aing.
Oh, Tato mah cuma gambar. kolontong pisan. Dosion, Paraman. Ah, Paraman. Yo. Aing mah ka dieu teh aya perlu. perlu kesaha? Nyatu ka awewe. Ah, di mana aya wewe? Aya di media lembur dia pokokna mah geulis mencang. Ah, eueuh da aya ke budak kurang hungkul di dieu mah. budak didinya. Nya budak kurang hungkul. Geus pasti betan. Anjing kakak ngecenya. Tuh. Lain ngece nu kitu mah fakta. Ayeuna nya geus puguh ayeuna tuturus nagenan kieu betannya goreng patut mah nya ayeuna budakna bakal alus nya butut atuh. Ngaku eta mah. Kawani mah. Ya eta mah. Ya nu kita budak medi. Anjing palontong pinisan nuguannya. Urang mana etanya awas ku aing. Iraha bakal panggih ku aing tempokeun sia rasakeun ku aing. Cing. Nah, aing siun sebenarnya mah. Nah, anjing ngaku boga budak gulis. Pret. Bapak lagi goreng patut gitu anjing juga hanoman. Goyo we boga tato. Tato mah cuma gambar. Mun aing boga kawan nih. Nan dia belah mana nya imah awena euy. Tah mun digulis kitu mun mencrang anjing mun dicampernik. Goblok ngaku banget 3 ketan gitu. Aku akan mencarinya. Aduh, iya teh muatan eueuh wae euy. Daftar ojek online teu bener ieu teh. Teu ditarima, muatan eueuh ya kudu kumaha aing ngalah duitnya euy. Ieu teh. Mun eueuh jalma hiji acan. Itu tuh aya euy. Aya tanyakeun. Aing mun lain karena awewe eta najis aing kudu kaleuweung kieu. Mang. Ek nanyakeun. Mang. Nanya naon? Urusan kasopanan ek nanya teh. Emang emang. Wah, aa gitu. Fred. Yo, Nanya naon? anjing geus panas. San Yo, balen ke teh. aing teh keur neangan budak awewe gulis mencrang. Heeh. Lembur ieu nyoteng lembur naon ieu ngaranna? Iya teh lembur pakuan. Yang apal mah sorangan teh. Lembur pakuan. Pakuan gelo. Satu nyarocok atuh, Mang. Sorangan mah eta teh sejarahna. Sejarahna naon sejarah? Nanyakeun saha tadi? Geus aing mah teu perlu penting sejarah aya mah. Aing keur neangan budak awewe anu geulis anu mencrang pokona mah heuh. Heeh. Di dieu tah di lembur ieu. Log ek naon? Ek naon? Nya apa atuh teh, Mang? Oh, apa teh sia teh sing aya kasopanan ieu teh ka lembur batur sorangan teh. Teu apaleun aing di lembur aing kieu teh ieu teh geus sopan teh, Mang. Yo, aing mah di ditu dihargaan si Mang kalau batal tale teh apal-apal henteu teh teh, Mang. Oh, saha? Kepo. Sia, atuh aing kumaha ngabejaanana, sia teh ngabejakeun ngaranna. Ya Kumaha ieu teh? ngaranna teh Najila, Mang. Najila. Heeh. Kuis pokona nama. Apa? Najila mah sorangan eueuh kasih Najila atuh. Ih, sidik aing ka Karapanggih, Mang. Oh tuh, kaditu tuh, kayak aya pertigaan belok kiri. Tah, kadinya. Pertigaan belok kiri. Heeh. Pertigaan belok kiri. Heeh. Sabaraha imah di dinya? Aya hiji dua, hiji. Heeh. Bener teh. Hiji imah, tah eta imahna. Bener. Nya, Awas yang ngabustam. ngan kade, bapana preman. Tatoan. Tatoan. Tatoan? Heeh. Tato mah gambar, Mang. Sorangan mah. Gambar tato mah. Nu nyekel wilayah dieu. Oh, nu nyekel ya dia Pakuan. Heeh. Cocok ku aing kulinggis. Mang, nuhunnya. Urang mengingetan geus. Sabodo, Mang, sabodo. Emang dicacat. Ya, Mang. Kan urusan kasopanan. Mang. Nganrip. Yo,
Tadi aya nu nanyakeun budak sorangan euy. Hah, nanyakeun budak urang. Bobo anu tadi euy. Jeung urang pas saya di ditu na tikungan. Heeh, aya nu nanyakeun boga kabogoh teh budak sorangan. Teh bukan kabogoh. Ai tadi sorangan pas jeung saha? Teh na motor ciri-ciri na teh bukna teh panjang, dabrik, kaos hideung. Heeh, bener. Ieu teh da balaga anjir. Sarua polontong eta teh. Oh heuh. Buat tinggal eta. Ai suga teh kabogoh budak euy. Lain teh bukan kabogoh nu kitu budak mah. Kabogohan nya. Teu. Da bieu teh nanyakeun babalagaan di dieu teh kalakah heueuh. Kapan tadi ge sarua arif di polontong pokona pangi kan dicentang. Masa-asa. Heeh, tadi teh nanyakeun budak ka imah dituduhkeun ku urang teh ka imah. Jigana keur di imah ya nage. Wah, mah balik ieu mah kudu teh ang ka imah. Heeh, geura juk geura. Polontong san gebugan sekalian. Ya, tuh mantah ayo dari konitnya. Sugan aing kabogohna sineng Najila euy. Ah, tesan balik ieu mah kudu dihajar ieu mah jalma kitu mah euy. Imah hiji-hijina. Ieu meureun aing ti tadi ke can manggihan deui imah di dia mah. Tapi tadi cek si Mang kumaha nya? Gimana belah dia cen tadi teh ciri-ciri mah. Nah. Ieu mah jauh ieu mah euy. Si Mang tadi betan-betan ge bener informasina. Pada hayang nyejak aja kana wajahna bebenguk. Betan aya nya si Mang betan kitu teh juga aing nu ganteng anjing. Cek dulu ah. Iya kita gimana ya? Tapi dah dengan hiji-hijina ya hungkul. Coba aja. Assalamualaikum. Ih, si anu tadi tina sorana mah eta teh. Buka. Waalaikumsalam. Laras oge. Sugan teh mah janten ka dieu. Atuh piraku teuing mah geus janji, ya. Iya bener bumi teh di dieu. Mohonna teh aya bumi deui mun hiji-hijina di dieu. Di leuweung nya. Mohon. Tapi geulis di leuweungenan. Kumaha ya caling di mana? Bade dinya bade lebat. Di dieu wae. Oh. Di lebat mah isin. Nyalira? Nyalira we. Ai si bapak jeung si mama ka mana? Si mama menuju ka sawah, lamun si bapak mah duka dan nyari sage peryogi tadi teh angka. Oh. Berarti teh sasahaya. Aya. Untung atuh di luar. Sana nu katiluna sok setan. Nya nya ah. Oke, upami mun aya bapak abi, uy. Nah, nu katiluna kan bapak abi. Berarti bapak abi teh setan. Piraku teuing Ieu atuh terus saha deui neng pan duaan nu katiluna setan. Menya setan ganteng kieu. Menya neng deui setan pan geulis. biasa wae. Kenalah duaan ya mah teh nu katiluna ge si bapana teh aya nya. Sana mun aya si bapak ke berarti si bapak setan. Mun ka opat tah eta genderuwo. Si mama. Tekan kitu. Oh nya. Kumaha tuh ieu teh sabaraha bingung. Sami. Alah. Buah-buahan tadi euy. Oh, da bener itu nu tadi. Pasang rok jeung aing euy. Naon ka dieu nya? Eta jalma nu tadi neng. Tuh, jalma itu tuh. Tuh. Itu nu tatoan itu tadi pas saya jeung ade ditu. Marukan keuna arek sieun. Hah. Nu kitu mah dilibas kok ama neng. Masing tatona juga kitu patut geuna aing mah teu sieun neng. Cicing neng tenang ke nek gawe naon cenah teh jalma eta ka dieu? Ieu ek naon? Alah, da bener ieu nu tadi teh. Cicing. Naon cicing si balik. Cicing. Cicing. Eta budak urang teh. Tadi polontong ditu ge. Polontong Aya kawani. Weh, budak Lin. Cicing neng. Nu ngaku-ngaku kieu mah
Badawi neng. Budak-budak ya. Tinggal ya. Tinggal ieu meni alus kieu. Manya ieu. Asli ya aing bapana ya. Ayam kumaha ya jeung aing. Jika kalapetong kena ieu gaduh ieu gambar. Kasihan lain kitu. Eta neng naon wawanean dadae kanan kanu kieu neng? Dadae kanan kumaha ieu saha ieu? Oh, ya teh budak urang. Ngaku-ngaku. Bapak Abi. Hah? Bapak Abi. Anak. Sok sia, naon ayeuna sia? Iya. Oh. Iya. Mohon Bapak Abi. Lu bener? Atuh betan. Iya. Polontong. Naon neng dadae kanan kudu kieu neng? Dah langsung kamu minta di itu pendak. Ini cah, mun teh ini sok cah. Ini mah. Itu. Hah? Ayah. Ayah. Ayah we. Oh, tadi mah ayah tadi mah ngasihna ka urang teh. Aledek. Ayah. Ini mah. Heeh. Oh, mun teh ini tah. Awas ka dia deui tah. Oh. Ini sudah sari. Awas Bapak. Nah, dia naik dadae kanan, kenalan jeung kitu. Tadi pendak di itu, terus ka dieu kamu. Untung tadi apian kajar, lamun diapian bahaya tadi mah kitu mah teh. Kada ulah sakali-kali deui nya. Ya Pak. Mun bapak jeung mamah mah. Ya. Oh, terbalik pisan. Kada neng ah. Ah, ieu teh nah jadi kieu nya. Boroning mah atoh aya nu ngaulinan ka dieu. Jika nama si Aap baseaan atau ngahina si bapak di jalan teh nyaon bapak Abi saha merenya. Ah bingung kieu teh ka jadi kieu. Enggak aing sugan aing lain bapana euy. Ongko da aing saya teu percaya naon goreng patut kitu anya salabatan kala gondang. Gagal aing apel teh mah. Wah, yang disusurung nih.